warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alna min ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pangarsa pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda sareng sadaya para alumni beserta santri anu dimuliakan ku Allah, anu disingguring dihormat. Pimpinan pondok pesantren Miftahul Ilmi sinareng para santri anu dihormat. Aparatur pemerintah sareng lembaga anu aya di desa Temong Raja anu dihormat. Hadirin wal hadirat, ibu bapak sadayana ahli pangaosan anu dimuliakeun ku Allah, anu kusing kuring dihormat. Di dieu simkuring henteu bade masihan tausiah atanapi wejangan-wejangan terkait sinareng masalah keilmuan atau nabi hal-hal anu patila patarik sinareng kajaban. Mardi tadi dipayun ku pangarsa ajengan parantos didukikeun. Mudah-mudahan eta ge merupakan ilmu anu kurang kantun ngamalkeunana wungkul. Jadi dia simkuring hanya karena memang dipasihan kahormatan ku ajengan di dieu kanggo ala kadarna ngawangkong ieu mah hapunten kang ajengan simkuring mah sanes bade ngaos ieu mah ngawangkong sekalipun memang ya alhamdulillah waktu aya di Bojong Miftahul Qiraat nya simkuring oge apal anu ngaran namina Rengrang. Kadituna kan apal oge Cisihung kan aya Cisihung nya apal oge Kertabumi kan. Alhamdulillah kakuguris nguring di tahun 80 kantos tahun di Miftahul Qiraat di Bojong tersana almarhumah Mbah Komarudin lajeng ke 82 kali ke Karangedang almarhumah Mbah Haji Hasan Mahi alhamdulillah. Bung di dia simkuring kepada ngaos bisa dikirim eta para tersekap tadilah kan anu simkuring baris didugikeun teh rada pangling jeung rada sangli masalahna naon dina background melalui peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Di dia anu jadi masalah lain masalah jadi pertanyaan Pasir Jaya bukan Pasir Laja. Ieu iraha ngagantina iraha syukuranana gitu loh. Kok teu aya informasina ka kepala KUA. Ya mungkin kira-kira bau di bejana ya bau Pasir Jaya. Kalau memang Pasir Jaya. Oh, anu apal simkuring katerang simkuring bukan Pasir Jaya tapi Pasir Laja gitu. Kok sekarang ganti tahu-tahu Pasir Jaya iraha iraha ngagantina ya ampunan ya ladang musyawarah henteu gitu ladang musyawarah henteu kiai ujug-ujug kuring mah nyahona tadi kan ditaros cenah bade ka mana Pak Haji bade ka Pasir Laja mana Pasir Laja eta dicungging tapi ternyata tahu-tahu Pasir Jaya tapi nya mudah-mudahan nya sadayana manana saya kan Pasir Laja itu kan dari Laja kan Laja itu kan enak malah tuh nah apa itu Ladif itu kan enak berarti delapan Laja Ladif gitu loh. Tapi ya Jaya tina Jain ya oke lah haru bae ngaranna ngani mah simkuring anu naroskeun teh kok iraha ngagantina bisana ayeuna Pasir Jaya. Ibu sih pernah diundang teh bae tos ke ngaganti ieu ngaran henteu geus masa bodoh. Para bapak sadayana insyaallah
orientasi anu kusim kuring pada didugikeun ini uhuwah Islamiyah parantos panjang tadi kan Kang Haji hiji deui eta acan jadi ma'rifatul ma'bud ma'rifatul nafsi hiji deui kuring tadi disebutkeun ieu eta kuring buntutan hayang eta hayang apal eta engke arek ditanyakeun hiji deui eta ma'rifatul ma'bud ma'rifatul nafsi kan hiji deui acan para jamaah sadayana langsung baik bapak-bapak ibu-ibu rajaban ngahadiran rajaban seberapa kali ibu kita seberapa kali lo daya panggung yuk panggungnya dorong oh saya itu tuh kajel tuh bermak turunnya gitu tuh bakara kajel terus rek naboboy jangan jodoh kila jangan jodoh nah kursi ya teh panengan penjodoh kuring rek diuk geus sabaraha kali urang ngahadiran rajaban geus meunang naon tina hasil rajaban da kamari wengi kuring ngaji di Bulak Lega cek sim kuring kurang Bulak Lega mayang rajaban mayang muludan bakal dinu hajat ge diayakeun pengajian naon hasilna da cek sim kuring naroskeun ka masyarakat ayeuna teh kan memperingati ulang tahun salat 5 waktu anu ka 1383 margi bareto keur salat diwajibkeun teh tahun 621 ayeuna tos 2014 tinggal dikurangi 2014 dikurangi 621 berarti umur salat teh geus 1383 kira-kira umur salat anu geus sakitu lawasna kira-kira urang Pasir Jaya geus sarolat kabeh acan geus sarolat kabeh acan ngajawab gua di acan sih naon hasilna yang kajeuleu naon hasilna eta lamun ayeuna aya masyarakat Pasir Jaya anu can salat pangheulana dosa teh RT aya RT di dieu lamun aya urang Pasir Laja Pasir Laja dah teu ngabejaan ka KU lamun aya urang Pasir Jaya nu can salat panggede-gedena dosa berarti RT na lamun aya sakadus ieu anu can salat panggede-gede dosana berarti kadusna lamun ayeuna sadesa teh raja aya nu can salat panggede-gedena dosa berarti kepala desana anehnya geus 1380 masih keneh aya jalma nu can tidakor ka masjid naudzubillahi min sing aya perubahan saur ajengan mah tadi kudu aya perubahan atuh ulah aja bae kitu-kitu ibu terang deh hileun aya nu resep kana hileun kabeh ge geuleuh wa kabeh kana hileun kabeh ge geuleuh anu resep ieu kana daun sawu mata kruksa kana pare mata kruksa ayeuna utak-utakan nepikeun kana baju geuleuh betul tapi eta hileun anu dipika geuleuh ternyata setelah lawas beuki kolot ngagantung di luhur jadi cacakan sehingga berubah warna nu tadina hileun jadi kupu-kupu ayeuna tina hileun jadi kupu-kupu kira-kira urang disebut dengan kupu-kupu resep henteu tah kudu kitu aya di sabalikna estuning eta mah rajaban mayang muludan mayang porot pengajian mayang anggar baik gitu ibu terang deh nungaran ulah kadut terang deh urang ulah kadut iya ya pun tanya ibu udah dulu dia yang dijelaskan ibu hari ulah kadut mah luar leor baik di nabalok kan kaditu nih teu pernah kemana-mana hanya luar lalu dinya wungkul kaji
ajen ganti nyaeta kulitan tetep bae kulit kolot-kolot kene. Jadi eta tuh gitu marana ulah kadu jadi teu aya parobahan. Nya kitu deui bisi ya mah bisi. Kurang Pasir Jaya, Rajaban Mayang, Ulban Mayang, Ngaji Mayang, ngan eueuh parobahan eta nu kitu ngaranna ulah kadut. Iya, sebagai itu kasimpuring. Ngajengan da suntul mah sok mungkin di antara mubalek di Kecamatan Sarang paling vokal simkuring rek diwadian kajen ami teu diundang deui. Wade deh Bu. Bu euli deh. Memeh rajaban teu ditium. Geus rajaban ge teu ditium keneh. Memeh rajaban ngomongkeun batur. Geus rajaban ge harua ngagosip deui di batur. Memeh rajaban teu salat geus rajaban ge nges be innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum tadi saya ngajengan mah sudah simkuring naik deui. Aya opat macem suruh neangan jodoh henteu ah. Paneng teh jodoh jeung bila neangan jodoh. Hapunten Kang ngajengan lanes sanes iri ya tadinya asla kudu. Dongan Ki Holima di Pasihan Cai. Aya ajengan jauh henteu. Ieu rada sentimen eta. Sentimen mah iya pimpinan pondok pesantren sentimen. Ongko ka guru tapi teu takdim. Urang simpulkeun bae Pak. Margi waktosna parantos insyaallah setengah 12 urang selesai. Jadi hasil tina rajaban teh aya 4 anu urang kudu dicepeng. Nomor kahiji hibdul akidah, nomor kedua hibdul ibadah, nomor katilu hibdul muamalah, nomor kaopat hibdul akhlakul karimah. Geus eta sakitu. Hibdul akidah tadi ku ajengan parantos dibuat dinewa alanda ajengan nambah ilmu ka kuring. Eta kuring mah baretakeun ilahun alapan Allah bil asalak kieu deh robah hudipat pati ngarti. Oh ternyata ayeuna ngartina eta teh. Eta alhamdulillah ilmu jang simkuring alhamdulillah. Engke simkuring mah ditebarkeun alhamdulillah eta pisang teh. Itu tau ku urang dieu sih da barodo urang dieu mah. Nomor lagi eta mah tadi tos seduan. Hibdul akidah, jaga akidah. Ngantah nu disimkuring ngaji kamar di Ciputi itu kan yang merusak akidah itu ada 4. Yang pertama musyrik, yang kedua kalenik, yang ketiga tahayul, dan yang keempat adat yang tidak sesuai. Kamari di puncak limus kusimput dicaritakeun, aya mah dicaritakeun bisi wadeheun urang dia. Nomor kedua hibdul ibadah, sanggeus narajaban ibadah, terutama salat. Hibdul ibadah, jaga ibadah, terutama salat. Ngan punten kajengannya, hapunten kasadayana, yang namanya fikih itu memang tadi disaurkan memang yang namanya fikih itu kan pemahaman. Kadang-kadang paham itu beda. Seperti kan yang namanya ahlus sunnah itu kan berarti hanya sunnah unggul. Jamaah nama acak apal para sahabat kan. Sehingga untuk ahlus sunnah wal jamaah mengambil dasar hukum Islam itu Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Inilah untuk menyamakan banyak itu masalah itu. Cuma kia hapunten di maka ajengannya. Jadi ketika kita mengambil suatu hukum itu mestinya harus berorientasi dengan apa yang ada di masyarakat. Jadi hapunten ada ilmu mah aya diajengan tapi pengalaman mah insya Allah kuring di Selawai sareng Pak Ustad ya. Umur bisa setengah tuh gitu hari ajengan masih anu gene. Atau kalau bayangkan ajengan tahun 82 kuring geus kaluar di Ciamis gitu kan. Ayeuna geus sabar tahun kan. Mana geus kolot tapi sekalipun kolot masih kaset keneh gitu lah. Lihat Bu, masih kaset leh. Oh, masih menteri jolin. Maksudnya ya Pak, memang kadang-kadang kita bingung ya. Di satu sisi seperti karena hilafiyah kan. Di Natarawe aya nu 3 aya nu 20 aya anu 11 ya kan, aya nu 8 aya nu 8 ya kan. Dari hari saula hari 11 mah kena bikin 3 23 mah kena bikin 3 kan gitu. Ieu kan bingung.
Jadi kita harus ada semacam kepastian. Punten, yang namanya ibadah itu jangan ditawarkan. Kantor di desa Simkuring ayah, ya dengan sama raja, ayah di desa Simkuring rek taraweh ditawarkan. Sadulur rek musyawarah tadi 20 tilu. Geuning kudu ditawarkan segala macam sih. Atuh bare cek nu lamun nilai neangan bae nu enteng Pak. Jadi ulah seperti itu. Jadi harus ada kepastian hukum gitu loh. Ulah-ulah talpek jangannya. Mangga ulah-ulah sampai talpek itu loh. Silakan mau kemana saja. Cuma masyarakat jangan dibikin bingung, jangan. Ini sehingga yang namanya kiai, yang namanya ulama itu memang yang pertama khosyah, kemudian yang kedua harus dekat dengan masyarakat. Jadi lamun aya masyarakat di jauhan, mungkin dijauhkan. Apalagi kaitannya dengan masalah paham. Tadi kuajengan parantos disebarkan, Pak Bu, aya namanya zaman Ciwari mah nu nyebut salapi teh